Hari mana kalau Kak Arulin we? Naon mate? Tuh, mana mah Arulin wae tuh nini mana yang cetan dan sampe nah tega kan ini. Lain Arulin mah geus kuli. Kuli lelempangan. Pan kakarek balik ieu teh. Ah mana mah barada degong jadi parawan teh. Make ngaredua sagala teh puguh karek balik kuli ieu teh. Mana teh parawan apa lain? Lain urang mah janda bodong. Ah mana mah jadi awewe teh piring kohok wadah leupeut. Gitu mak. Kohok wadahan. Oh si mama kitu teh pada ruku jadi jorang. Ah mana mah mencit meri dina rakit. Naon itu si mate inu urang lain? Mana mah mencit meri dina rakit bebok ke wadah bakatul. Nanti nyeri-nyeri ku penyakit kabogoh direbut batur sih. Ah si mama mangul awit di kebon. Naon mana mah sakti itu teu para ruguh geuning Manu teu para ruguh? Kemang kopi nyai, kemang kalayari seupan, pula poho ka salaki lumayan kurang ngeukepan. Mama eta bangun baso geuning make cangcut teh. Lain teh ngompo, da teu ngompo make baso segala rupa. Ting amat teu para ruguh jeung mama ngomong teh. Ku pari teh ngobrol meureunnan. Tawe asa teu para ruguh asa kitu. Na kudu kumaha atuh ari ngobrol teh. Ah teuing ah lieur. Kita si mana atuh? Biasa mah pan abi teh tos damel sakantenan ieu teh tos ti warung. Di warung. Mun ti warung. Naon nyai? Tos mayar sametan mak. Nagaduh sametan sabaraha nyai? Menyaho nini teh. Sareng ai sareng jak patangi mah. Narek naon gitu udah mau pang mayarkeun meureun. Di amit-amit meni judas eta mah. Awe man hayo we tunyot tanya. Siapa mau ditanya ku aing mantau ka itu? Mantau. Narek ah naon coba nini. Mantau.